Atau semoga kati pembacara adat kepada dipersiapkan heula anu baris di papangna pamarsana Abah Jaka sareng si abdi biuna biasa nyalika di kursi depan kursi sayogikeun. Oke singa panginten kaki pegotongna ka para pengunjung oke tim umbul-umbul ka payung agung biasa dipersiapkan. Atau nyuwun keciapunten bobilih kirang kakati dinuga peryoga sopana santuna kumardi simpuring sapara kaca masih keneh di alaja. Maka tim penggotong pada siap. Semoga pada sejak kelengting waktu kurang kawitan baik. Bendera bawa tanggara warna-warni tulasna.
pajajaran melambangkan keagungan. Aduh hamba capek abah teh ieu teh cangkeul cangkeng penting teh pote inget yang penting teh malam Jumaah si abah teh dicangkeul kieu cangkeng tapi aduh kan bae urang teh hitung-hitung pakaulan ieu teh karena kita ini adalah kaul barudak putra karuron tapi alhamdulillahnya di nararaga itu ulang tahun Cuta Muda anu ka sabaraha ieu teh ka 34 teh sing langkung majeng sing langkung nanjeur deui nayagana sing sararehat pimpinanna sing sararehat sing nyawer ka abah aduh amin ya orang ieu cimbara leungar tapi ka dieu teh abah teh teu sorangan mawa pamajikan mawa si Samu urang gerawan ka mananya si Samu teh ka mana Samu Samu aya naon abah di mana Samu ieu di hareup di dieu aduh di mana ka dieu sia teh eta mah tukang kornet aduh
nanaonan sabu. Ay madam salah mana atuh aing ngagerawan urang gawa ka tukang kornet. Aya naon ieu teh abah? Urang teh katakan jangan tugas jauh-jauh urang teh di ujung merungnya ngiring kaula. Kawa acara naon itu? Apaan Ulang tahun. Ulang tahun saha? itu di hareup Eta tingali abah jaka anu beuk asa awet ngora. Aduh, iya abah jaka teh kampura abah. Aduh, abah abdi ni arera. Sabenerna mah nya abdi teh era. era kunaon sia teh sabusok ngerakeun di ujung merung kan ieu. Cenah cek batur ieu mah. Cenah naon? Abah jaka teh sok mere duit. Belum. Kudu kada salah sia teh make mere duit. Heeh tuh. Abah jaka anu sabenerna mah era abdi teh. Abah iya mah nya sabenerna mah. Aduh meni era teh wasa ngomongna. Sia teh ngomong naon sok-sok atuh. Abah minjem 100 abah. Sia teh kalau pinjem duit gede teh. Heeh atuh da poho ayeuna teh MBK. Sia makan uang. Abah jaka disip udah 150. Ini era ay ahendi aya kitu eta teh mangkana aku keur ngora ahendi teh Itu ahendi mah tuh awarman aya ti haji cengo saya ini ada acan aya omah bos kotor cenah eta teh aya teh ati sia lain ai maneh nahabet sabu. Ai maneh nahabet bisa nyararaho gitu. dibejaan kumah nunung Comel. Aduh, alhamdulillah wis menang duit acan ieu teh. Lumayan keur BTPN ya kemisan. Aduh, sabenerna mah nahan tuh jelema nu ampuh teh meuni geulis. Ya moal. Maneh mah da geulis oge atuh da tukang nanggung manung. Mah nya geulis eta pupudukan gitu. Si Nul oge itu dihareup tadi teh make jeung ngajak check in. Buktikeun maneh ka dieu teh boga pangabisa, boga pangarti, jauh-jauh di ujung berung milu kaul teh kalakang eta duit. Heeh, tuh da sagala rupa pakaulan teh kudu dilaksanakeun. Eta naon? Nyawer ge kaul. Teu bisa ngalenceran ge apa degem namah nyawer. Bisa ka mamah di teh? Teh saha nu can digeroan teh? Teh mie cenah aja teh. Aya itu. Astagfirullahaladzim. Iku ka itu maneh-maneh yang duit lah. Abah mah itu we nyepengan tukang kordok. Aya YouTuber oge geuningan can nyala awer ieu. Kaul heula. Heuh sok. Hakala. Ai ahendi aya ieu dalang cenah can dikebulan. Hayang jaipongan abah. Tapi kadang laguna ulah anu andalemi ah. Ulah naon lagu kitu mah da era atuh. Ieu setelan ieu nulis juga pemandu lagu kieu. Heueuh nya. Di sisi maneh mah juga seni depi. Di tukang juga seni dela. Nah ini harus astagfirullah juga serigala. Aduh. Kalau saya bilang goyang ya. Saha deui cenah atuh wamel ada nyawer nih. Wamel mah kalau ngajak murah. Hayang dilaguan ku Mamah Ito, abi teh nih penasaran. Mamah Ito, meni hayang ngalagu gerong. Aya Mamah Ito ada alhamdulillah di Jumberung mah eta teh abi teh nempo teh ngacak kali-kalina. Aya nama urang teh ini hayang dipoto jeung opah lueu cenah. Si Ongoh teh ya. Mamah Ito amu hayang dilaguan gerong. Tapi saacan joget teh hayang dikeprokan heula. Alah nih acang cenah. Ai Abah Joni aya.
Mama itu digerong ke jenah mama itu. Diraca ekek mah kuda nu ngagoler teh sok disawer. Itu aya ngagoler. Atuh ngagoler maneh mah nu tukang itu ge dah harareangeun ka maneh mah teh jiga laki-laki, teh jiga lalaki atuh. Padahal naon teh kudu pas. Aduh nih. Aki-aki da maneh dicangkel-cangkel teuing ieu geus peuting teh. Peuting nepi ka 3 ronde malam Jumaah. Geus sabu ayu geus beurang. Alhamdulillah hatur nuhun anu geus nyumbang, anu geus ngawur-ngawur. Radido Mang Ogi. Sugan teh kapiting. cayu hayu. Aduh hayu ah sabu geus meureunnan urang singana ka hareup ieu teh atawa sungkem heula. Sungkem heula sok urang sungkem heula atur nuhun anu parantos sabar Radido ieu teh mere abah jeung si ambu teh Radido ieu teh Tambahan we atuh. sok ah sejamuntang kayak agung ka Gusti nu Maha Suci ya bisa para kaca aturan kagetan mangga abah sareng si ibuna tiasa ditungangkeun ka musisina.
sok kanggo dokumentasi biasa foto bareng heula sok foto bareng heula mana hayang dipoto aja opak nul ih ambu ih bedung ngabikeun ka tukang ojek. Alhamdulillah tim upacara adat Karantos Rengse Kalinten tim kejabutan dan usaha ageng-agengna semoga biasa ditungangkeun kanu Mana hayang naik si kempil. tapi cicing ini mah ngedog penasaran pisan Mana hayang naik kuda tuh. Gaskeun Mang Ariel.
Wilujeng ulang tahun khusus kanggo Cuta Muda Kamu Kancana Yaga. Sing disarehatkeun khusus Abah Jaga. Umumna kanggo Kancana Yaga sadayana. Alhamdulillah. Lengser mapag Kang Rid upami di ujung rumah barangkali sebitan panggilnya. Hari geus kita sok hararayangan Kang Rid. Kumaha deh aya Kang Rid ieu. Bae bisa ada mapag lengser heula budak sunat pek aya Kang Rid aya mah. Kumaha bae-nya? Teu keung. Apa itu apa? Itu tanya panel tak? Abah ibu di tengah, abah ibu di tengah. Nah, keluarga. Ya, bareng-bareng sareng hari Jumat panginten ayeuna teh aya setengah jam ka payun. Urang istirahat ka Jumatan. Anu ngaraoskeun aya kanjutan Jumaahan heula. Satu. Anu rumaos aya kanjutan. Lagi 1, 2. Anu memek kumpul cicing di bumi. Urang dangdutan heula di pali dieu. 1. Sate acan istirahat Jumatan pangintennya. Thank you. Aya, iya ya. Ayo keluarga besar, para penggemar, pasukan joget pilih badai munut lagu kapal ini. Kurang dangdutan lah. Nasi di gudang son, sangat belajar tujuh gitu. Tujuh, Si Bamel. Oh, itu joget tunjuk dan kita. Oh, si Bamel. Johnny mesti saja
tapi pemajikan Ceceng sering melanggar hukum. Ayah bos enter. Ya bos. Ini bisa YouTube deh 50K tuh belum ada. Bang itu melanggar hukum permohonan. Di Raja Lamo ya di sanggarnya Cikamuda. Jangan tunggu lama-lama di angkos katanya.
jangan tunggu lama-lama. Ayo, sakacan misalkan Jumatan, bilanya ke atas Jumatan orang iring-iringan di liu ka Cibulu Kadu. Apa darahmu suka menak Cibulu Kadu muter kali itu karena sabatu. Tadi ya pap tamutar pap tuman teh kira deui ngagawekeun panayakan. Tuman awas ya ngurus ya. Cik jauh pokoknya. Mangga bay, Ayo Kang Ogi. Foto, foto. 1, 2, 3.